Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 22 nanya pamiarsa. Ieu dongeng si Giwang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Garut. Angge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ming hilap di like di komennya bisa seueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 22 na. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan dumpak dung dung tes. Curelat celenguh leor harita beheung katut hulu siluman soang pating ngaleor pating logodor juga hulu orai rek nyamber kana badan Sersan Joko anu langsung curelat ningkahan eta panaraja. Kuntuna siluman soang anu rang yeteng sayaga pikeun dipake ngegel beheung Sersan Joko. Kajurung kurasa kapanasaran Sersan Joko harita ngahaja nakis jeung ngabendung panarajang ti tilu lawana dipendung ku sapasang leungeunna dibarengan ku tenaga lapisan. Ieu santes plak-plak kedudes des daligdeug banggieu daligdeug tilu siluman soang terus pating daligdeug mundur ka tukang badana sabara lengkah. Sedengkeun Sersan Joko oge sarua ngabangkieu mundur aya kana opat lengkah. Siluman soang jadi silih tetep jeung pada baturna dibarung kurasa kapanasaran jeung kakaget dumeh lawan tetela ngitem kakuatan leuwih kuat batan kakuatan maranehna tiluan. Siluman soang harita ngarobah wujudna awakna jadi gomplok ku bulu warna kulau bari kuku-kuku dina ramo-ramo leungeunna jadi maranjangan biwirna maronyong ka hareup biji lepamatu. Sersan Joko tang waspada jeung iatna ku eta kaya curelat jeung kolewat sungguh sarta saterusna tilu siluman soang embong
pating corelat pating kolebat deui mindo maju narajang kanu jadi lawan kalayan leuwih ngaronjatkeun kacepatan gerak tewudu Sersan Joko ngaranjung kaget sabab panrajang lawan bener-bener ngandung hawa maut anu kacida ngabahayakeun pikeun keselamatan jiwana. Hiung sawuk hiung. Aduh pamirsa kapunten ieu teh mamangna nuju peluk pilek batuk gitu muriangan gitu janten swantena jadi serak-serak garing kieu nya hapunten pamirsa. Nah. Lajengkeun harita pamatuk siluman sewang diantarana meh bae labas kena kana mata Sersan Joko ngan tapi kilek dan ngaklos hiung. Sersan Joko gancang lah kilakeun awakna ngiceun serangan lawan bari ngadangheungakeun sirahna ka tukang ngajadikeun panarajang lawan nyamos ka tempat kosong ngan bae baturna anu naraja datangna meh bareng teu kurang ngabahayakeunana cakaran-cakaran ampuna meh bae keuna kana beuteung katut genggerong Sersan Joko. Sersan Joko sadar beuteung katut genggerongna kaancam bahaya gancang dua leungeunna metah pikeun dipake nakis serangan musuh bari ngarobah kuda-kudana saeutik antukna pantrokna kakuatan geus teu bisa dipondah deui sadeus plak-plak kedudes darideg bangjeung darideg tilu badan akhirna pating balik deui mundur ka tukang sarta saacan Sersan Joko bener-bener bisa mancuhkeun deui tangtunganana saurang balad siluman soang embong ngacorelat deui jiribna nyusul tapus ku panarajang susulan pamatukna anu mencos katut kuku-kukuna anu ranggoas mungguh jadi ancaman pikeun jiwa lawan ngan untung Sersan Joko teu langsung kalabakan mangsa disusul tapus ku panarajang susulan harita masih keneh bisa ngajaga diri malah dina hiji kasempetan anu hade Sersan Joko bisa ningali ayana lolongkrang kosong pikeun bisa nyusupkeun panarajang kana pueu ceulik kenca lawan bari luncat ka gireunana nyingkahan seranganana curelat langsung bukiu jebrot duk wah siluman soang langsung ngoceak nimbulkeun sora anu khusus mangsanhan kanyari bari awakna terus ngabangkieung semu nyolontod ka kenca batur-baturna anu duaan tembong ngadon silih teuteung lantaran kaget ku musuh anu cukup kuat jeung tapis oge dina gerak ilmu silatna tapi jigana teh can kapok kawani jeung amarahna kabeh tetep ngagedung maranehanana tiluan keukeuh kudu bisa ngusir lawan ti eta patempatan atawa mun perlu kudu dibinasa sabab tetap temikeun wilayahna kasabak ku bangsa manusia. Tapi mun seug daya pikirna cerdas mah kawas manusia beureunan moal kitu sebalikna bakal isin rasa dumeh maranehna anu ngadon ngambah ka alam manusia. Sersan Joko lumayan rada ngesang awakna palukar nguras tenaga jeung pangartina rek teu kitu kumaha sabab lawan kawilang berat oge pikeun manehanana mah. Sersan Joko terus nangtukeun sikapna pikeun mungkas lumakuna taru ku kituna srong Sersan Joko langsung sayaga diri dina ilmu pamungkasna tilu siluman soang memang masih keneh wani pikeun teruskeun deui lumakuna taru harita kabehanana sarua geus pada sayaga diri dina pasangan masing-masing malah jurus anu diwangunna oge jelas beda ayeuna mah jiga jurus gabungan tilu siluman soang nangtung ngarendeng dibarengan ku patarema leungeun teu lila dadak dumadakan tilu awak siluman soang jadi nyambung ngawujud hiji soang raksasa warna bodas polet hidung atuh puguwe Sersan Joko oge jadi kaget teu nyangka musuh bakal ngagunakeun kekuatan gabungan seperti itu
Sersan Joko gancang nekerkeun hatena anu memang rada keratub tutunggulan. Bari neger-neger maneh nguatkeun keyakinan Sersan Joko bakal mampu ngungkulan kekuatan lawan. Harita katingali awak Sersan Joko ngageleter. Tina ciri manehna keur ngahimpun kekuatan sapinuna gesan dipake nyerang jeung ngabenteng badan tina serangan musuh. Gabungan tilu siluman soa harita kadenge ngaluarkeun sora bari ngapu ngawahan arek nyerang kalawan. Jangjangna meber sarata dua sukuna nurang goas kukuna nambahan paranjang tembong marencos seukeut pamatukna calangap meh salawangeun lawang gua wush kaya bang seot siluman soang tembong nyirorot ka handap arek ngarau awak Sersan Joko bari pamatukna calangap lir umpaman arek neureuy buleud-buleud ka Sersan Joko. Sersan Joko anu memang geus ngalapis dirina ku geter kakuatan kasakten jadi nimbulkeun cahaya warna kuning serta langsung mapag serangan siluman soang raksasa. Serangan atau panarajang siluman soang jadi teu bisa labas gerakanana ngadon ngambang kandeg di luhur bari disada sarta jangjangna kekeleberan nimbulkeun angin anu kelebug tarik pisan di sabudeureun eta tempat. Sersan Joko katingali ngangkat sapasang leungeunna ka luhur lalaunan dibarengan ku awakna anu terus ngageleter hebat. Siluman soang terus ngarangseg ka handap pikeun ngarekeb musuh ku ramo-ramo leungeunna. Kalayan harapan keukeuh hayang bisa ngarubuhkeun lawan. Sabalikna Sersan Joko oge sarua masih mertahankeun diri sangkan kekuatan anu ngabenteng sabudeureun badanna teu jebol. Kesang leutik kesang badan geus beuki ngaragajak maseuhan awak jeung lumakuna tarung teh mungguh teu karasa lilana panon poe oge geus mimiti lingsir ngulon harita teh tapi tarung puguh can aya kapastian pihak saha di antara nu bakal unggul jeung kasoran. Sersan Joko sorangan ngerasa nah dirina bakal mampu atawa moal ngungkulan lawan tapi Sersan Joko boga kayakinan anu pasti kekuatan manusia tangtu bakal lebih sampurna batan kekuatan siluman. Dirina yakin bakal aya pihak anu unggul. Siluman soang raksasa katingali rada ngalayang ngumpul ka luhur awakna. Kadorong ku sinar warna koneng mangrupa gambaran kekuatan lawan anu rongkah. Jeung nya kuduna we meureunan kitu. Sersan Joko tarungna teh kudu unggul. Mata harita mangsa Sersan Joko ngabudalkeun kekuatan puncakna bari ngagero panjang langsung awak siluman soang ngabeledag hancur dituturkeun ku sora nu pating koceak nan kanyeritan pajiri eug sembus dus bunudak las sora anu ngoceak ngalengking teh leungit. Sanggeus ngalakonan tarung anu cikeneh karandapan ku dirina. Sersan Joko katingali ngahegak ngatur napasna. Bari satengah ngabebeutkeun maneh. Terus tiuk sila dina amparan jukut garing. Cadol teh. Mewe aing kawalahan.
nalika ngungkulan kekuatan si Siluman Sewang bener-bener hebat eta ilmu katu kekuatan si Siluman Sewang teh. Alah, aduh, lungsek leles kieu ya awak aing. Serasan Joko tuluy ngajapapang ngareureukkeun kacape. Tapi sanggeus ngarasa tanagana pulih deui, napasna normal deui. Serasan Joko gancang neruskeun deui lalampahanan sababayang gerak-gerak tepi ka tempat tujuan. Jeung dalamun seug teu kapegat ku kajadian tadi mah meureunan sore keneh oge manehna teh kudu geus nepi ka tempat anu dituju. Serasan Joko harita mah lumampahna bener-bener teu kungsi reureuh deui. Terus we kebat lumampah gagancangan da sabab hayang tere-tere tepi teh. Akhirna mah jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Serasan Joko akhirna nepi ka lembur kuningan meh dina wanci tengah peuting. Serasan Joko memang geus nyaho lebah-lebahna imah Ki Samudra teh. Katambah imah Ki Samudra teh nanglang misah jeung imah warga sejena. Imahna Ki Samudra mangrupa imah panggung leutik tur mencil sisi leuwih. Serasan Joko barang nepi kaburuan imahna Ki Samudra teu langsung kaketro kana panto. Ngadon terus diuk bari cicing dina golodog pikeun ngareureukkeun kacape. Bari ngarasakeun beuteungna anu kekerebekan, lapar hayang ngeudeusieun. Nya oge mawa duit keur bekal di jalan. Tapi da jarang ngambah pilemburan atuh Serasan Joko teh. Bat ngadon motong jalan jorang pileuweung. Atuh lumayan duit buru teh rada mencekil harita mah jeung awet. Ladang tina nipu sawareh. Lebah dieu Serasan Joko memang pinter ngala untungna ti Walanda. Loh, meni sarimpe kieu. Geus sare gitu. Si Aki jeung si Ambu teh. Geuning manis simpe kieu jeung asa geuman ieu ayeuna mah imana teh. Teu cara sasari. Teuing peda aing geus lila kitu tulin ka dieu meureunan. Jadi kayaan asa beda. Ari-arek diketrok pantona sok sieun ngaganggu kanu keur salare tibra. Ah, mending pereumkeun heula we ayeuna mah. Aing ngakoler di dieu. Larah panon teu cepal ting ku tunduh. Bari ngadaguan isu. Cek Serasan Joko terus ngagerendeng ngomong sorangan harita teh. Laju nyarendekeun awakna kana tihang imah. Arek sare dina golodog bari diuk maksudna. Tapi karek oge tel tonggongna antal kana tihang imah. Ujug-ujug kadenge sora lengkah suku kana palupuh ti jero kamar. Ngadeuketan lawang panto disusul ku sora aki-aki nu nyarita ditujukeun ka dirina. Ai geuning Jang Joko eta teh. So geura asup ka jero jang, ka jero. Yeuh Aki Maya can sare asup jang. Cek sora si Aki ti jero imah bari ngulutrak mukakeun panto imah. Serasan Joko anu tadina geus tunduh jadi ngaradak cenghar deui jeung sumanget. Laju cengkat sarta munjungan ka Ki Samudra. Mohon ieu kuring Joko teh Aki. Aduh syukur pisan atuh can sare maki. Kuring Aki can peureum. Jeung inget keneh deui ka kuring. Kumaha Aki calager. Serasan Joko bari neuteub antep ka Ki Samudra anu masih nangtung belawang panto. Kabeneran Aki teu kurang nanaon jaluk. Sok buru gerak ka jero. Eta beungeut nepi ka sempapi asgitu geuningan. Gancang kudu nginum cianeu tah. Bieu teu baal, ayo ka jero, ka jero. Nya bener pisan Ki. Kuring pasti sempa beungeut teh. Sebab katiisan ku Cibun nalika lalampahan nuju ka dieu Ki. Kumaha si Ambu, sehat Ki?
malah Sersan Joko bari gancang asup ka jero imah anu kacangan ku cempol. Jeung bener we beungeut Sersan Joko ayeuna mah katara menis sepapias koneas. Lieur umpama taya getihan balukar lumampah kapetingan di jalan tereureut. Sersan Joko gancang diasongan cai haneut jeung sepantales. Atuh ku Sersan Joko gancang dibor. Si Ambu mah geus eueuh jalu kudu ngalah. Cek Aki Samudra karak harita ngajawab. Sersan Joko can ngartieun kana jawaban Ki Samudra. Gancang tumanya deui. Oh, maksudna aya nu ngalah teh. Ngalah kumaha Ki? Kuring teu ngarti. Cek Sersan Joko bari kereu. Maksud agi teh si Ambu mah geus maot aya anu neleu. Maksudna mah arek ngeluga Aki keunana ka si Ambu dina 3 bulan ka tukang waktuna. Matak ayeuna mah disabudeun imah Aki jadi geumah. Loba warga nu sieun terus ngambi sore kene. Sabab unggal tengah beudi. Eta ririwa si Ambu teh sok marakayangan ngajagan imah Aki. Untung we si Jalu datang na ka dieu urang kene. Jadi moal langsung kok panggih jeung riwana si Ambu. Ki Samudra ngajelaskeun. Tapi ari Sersan Joko ngadon nyerenge seuri harita teh bari nyarita. Ah, si Aki mah nambah-nambah kakeung ka kuring teh. Sono meureunna nyaki ka kuring. Peda halila tetepung ngadu ngalantur si Aki mah. Heh, ieu Jang Jogo. Keur naon Aki ngawadul jeung heureuy ka Jang Jogo? Aya untungna Aki. Bisi Jang Jogo teu percaya kana caritan Aki. Dagoan ke tengah beuti. Ngan kade ulah kaget ulah kabur. Meneug ngadenge sora aneh dulareun imah. Tapi kuring ka dieu teh lain arek ngabahas atawa ngobrolkeun curi Aki. Tapi arek minang saraya we ka Aki. Terus meunaan si Ambu wayahna tong diinget-inget ya. Tong dipikiran da memang geus kitu nasibna panginten Ki. Ulah dibayang-bayang wae Ki. Nya kajeun ari teu percaya mah Jang Joko. Aki moal maksa. Jeung teu penting deui keur ujang mah. Da ujang mah hirupna ogenan geus prinip, geus gaul jeung urang dayeuh katut menak di kalangan Walanda. Sedengkeun agi sorangan mah tetep urang lembur, urang kampung bau lizu anu masih kene percaya kana kararidu. Nya ampura we kuring Aki. Kuring memang terpercaya karena cerita Aki tadi. Nya uduna naon Jang Joko. Ku Aki dimabu. Leuwih ade grapok sebutkeun. Arek minta tulung naon Jang Joko teh ka Aki. Lebihkeun wayah kieu datang-datang ka imah Aki. Aya butuh naon. Kieu sabenerna mah kieu. Pan Aki teh ahli teluh. Dukeun teluh maksud teh. Ku kituna pasti kuring ka dieu teh arek minta tulung pangelukeun jelema Ki. Ari kitu mah maksudna beunang lain arek minta tulung jaluk. Tapi arek minta bantuan ke Aki. Sok dipisah lah baik bahasa teh. Nya tah eta maksud kuring teh Ki. Kuring arek minta bantuan ke Aki. Tapi vokal utama mah lain kuring kata. Tapi itu tuh si Tuan Walanda anu boga musuh sakti madraguna sarta ilmu silatna memang lain bantrak-bantrakeun Ki. Tapi kuring yakin mun seug diteluh mah eta jalma teh pasti bakal kawalahan tur moal mampu ngungkulanana. Sabab kuring yakin sajago-jagona ge jalma dina hal ilmu silat ari kudu ngalawan ilmu kabatinan mah halah catang tu manehna bakal mampu ngalawan. Tapi Aki migawena kudu di markas tong di dieu ngarah bisa kasaksian ku si Tuan Walanda
sarta leuwihna teh eta sangkan maranehanana yakin karena kemampuan Aki Samudra ari ngadenge bakal menang proyek neluh batur mah meni haget sebab yakin bakal menang buruh anu gede. Ieu kakarak karesep Aki pagawean deui sebab yakin ari si Duan Walanda nu marentana buruna oge sok gede eta teh jigana mah. Nya bener Ki bakal gede ari buruna mah yakin kuring oge ngan buktikeun heula hasil henteuna Aki migawe pancen ulahna kuring nyusul Aki ka dieu melan kudu nyang hareupan gogoda anu meh-mehan we nyawa kuring jadi taruhanana pek teh ngadon gagal atung teh kuring era ku si Tuan Walanda Ki. Tenang dan Aki mah tara gagal ari tulah telu jelema mah deuleu ngan dabi nakunaon bet nyarita kitu jalu ngarandapan kejadian naon nalika lumampah ka dieu. Aki Samudra terus netep antep ka Sersan Joko. Ieu jujutan anu sabenerna teh Ki sawaktu kuring lumampah ka dieu teh nalika di perjalanan aya derak-derak we. Saterusna Sersan Joko nyaritakeun pangalaman anak Aki Samudra nalika nyorang lalampahanana nuju ka eta patempatan. Kabeh ditek-tek taya nu kaliwat dicaritakeun taya nu katinggaleun. Aki Samudra katingali unggut-unggutan sirahna tandani ngabandungan jeung ngarti karena setiap luaran katut caritaan Sersan Joko kalayan dari Delilah adengi Sersan Joko mungkas guaran caritana. Jadi kitu jujutan anu sabenerna teh Ki mun teh mah kuring ninggang di apes beureunan nuju ka dieu teh jadi balik deui ka tempat pamualan nu aya bakal balik tinggal ngaran kuring teh Ki ceuk Sersan Joko bari pepeta. Aki Samudra unggut-unggutan deui sirahna laju nyarita baru gande gitu gening pangalaman Jang Joko ngan meureunan pandes we Jang Joko dipegat siluman oge dabungan abet ngambak ka Basir Jambe atuh dah. Nya bener pisan Ki kuring dipegat siluman soang teh diwongkon Pasir Jambe pisan anu loba tatangkalan gelede jeung jarangku. Pasir Jambe memang tempat ngageugeuna bara siluman silemin eta teh. Pokona mah geus arang langka aya jalaman wani nyaba ngaliwat ngambah ka eta tempat. Sabab zakaliun aya jalaman wani ngambah ka eta tempat geus pasti moal balik deui jadi wadal di eta tempatan. Oh kitu nya Ki. Ya untung we atuh kuring masalamet keneh teu bisa merauhkeun kekuatan musuh Ki. Jang Joko mah memang lain jalma sambarangan jadi wajar we mun bisa ngelehkeun eta siluman soang jeung memang diparangkeunna we Jang Joko mah kudu salamet tur unggul yang hareupan kekuatan siluman. Ayeuna arek kumanya deui saha ngaran jalma anu kudu diteluh wagi teh. Oh iya jalma anu kudu diteluh wagi teh ngaranna nama Ambu Sulasmi Ki. Jago kolot anu duka teuing di mana tah eta mangkluk teh dumuk matuna mah. Sugan we atuh Aki bisa nyaho. Coba tang nemukeun ku panon batin Aki mana eta jalma cicing Ki. Oh jadi Ambu Sulasmi nya ngaranna teh. Ayeuna ku Aki dicoba ditembus ku panon batin. Di mana cenah dumuk matuna eta manusia. Jagoan jagedeunya. Aki Samudra harita terus nyesed diukna pindah yang hareupan meja leutik tempat alat pamujaan katus sasajen di rohangan khusus. Tapi dina kayaan kitu
nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.